Aduh, hari ena memeni lemah letih lesu pokona mah hati-hati bisi anu balanya jelema anu ngajengkelkeun auzubillahi min dalik pokona mangke ku abi urang peragakeun nya. Geus mapai 5 material tadi teh nya anger ya ari meuli hijian mah teu bisa jadi kubikan hargana teh jadi mahal. Sugane material ieu mah beunang kabobodol ku urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peryogi naon, A? Teh, ari pangaos sebel sabaraha kubikna? Pangaosna teh 580.000, A. Biasa ninggal heula teu teh hebelna. Mangga, A. Ayo urang tinggal heula di pali ditu. Mangga, A. Pali dieu hebelna. Oh iya teh hebelna. Ai sakubikna teh sabaraha siki teh? 83 picis, A, sakibikna teh. 83 sami wae nya. Saraya ieu mah teh mah jiga nu superna. Kusena saya deui nya. Sakantenana tuh, As, kusen pintuna. Ya pasti ti dia tuh teh. Karena urang nek meuli 20 siki atuh kena bonkeun ya. Jadi teh. Sok atuh teh urang bonkeun heula nya. Sok atuh, A, periogina sabaraha kubik? Urang bonkeun ku abi. Peryogi 20 siki heula we atuh teh. Ari nanya-nanya kubikan ai pesen 20. Pesen 20 wae, A. Ku abi atuh urang bonkeun nya. 20 heula we teh tempatna hareureun di ditu teh. Kamari ge pi omongan jeung tatangga. 20 nya teh. Ieu teh ayeuna we artosna teh. 130 teh nya. Nah, 130.000, A. Kami 20 picis hebel mah janten 200.000 hiji nanti 10 ribuan. Benten harga eceran sareng harga kibikan, A. Pan teh tos dihitung tadi per kubik teh 83 piece. Ku abi teh dihitung dibagikeun sadayana teh jadi 3.500-an hijina teh. Nah, eta teh jadi 200.000. Hek nipu abi. Asalkan sanes nipu. Kieu nya, A. Tadi kan A narosna harga kubikan, berarti harga kubik abi nyarioskeun. Tapi pami A pergi 20 picis mah janten harga eceran, janten 200.000-an. Ah, naon kitu teh mah alin da abi mah tadi tos naroskeun ge harga kubikan pan hiji 3.500. Nah, jadi 10.000-an ari teh da abi teh sing bodoh atuh. Aduh, A, pami etangan kitu mah atuh rugi. Toko abi teh, sok we atuh A di toko mana anu aya 6.500-an hiji mangga atau A bade dijug-jug ka pabrikna mangga. Di abi mah pami eceran mah 10.000, A. Abi nah henteu nipu emang kitu sadayana oge. Alin teh mau kajian kene mau jadi abi mah balanya oge ari kitu mah. Tos di material anu didireun abi, bumi abi. Anu material itu pangaosan ge aku 10.000-an anu di eteng mah. Ah, mau jadi abi mah teh sok we ah, oge jaun kene anu material itu. Kitu-kitu teuing nipu dinya mau kitu tukang dagang teh. Ban tadi ge ngitungna per kubik. Edek moal teh. Mangga, kan sanes kami memberi tutup toko emang ngamarian ka itu. Laras moal teh. Bade moal teh. Moal lah, mangga kan sanes. Mangga we. Abi mah moal balik kudu diingkahkeun tinggalkeun. Kitu-kitu teuing nu meuli teh. Laras moal teh. Moal. Moal ah, mangga juga ka itu ah moal. Mangga marian. Wah, cerita warnya. Teh, edek moal. Harga sakitu 3.500. Moal lah, moal. Ah, imah pegas sebelumnya. Moal lah, moal mangga we. Saya ditawarna si tetehnya. Edek moal. Moal ah, saur abi moal. Mangga we bade mah marian kana sanes. Orang mana atuh mending ngalirkeun nya. Bayar tuh ari moal mah. Ah, nu hayuh wae. Edek moal teh harga segitu 3.500. Kok keus si A-nya? Tos pukul moal, saur abi ge moal. Moal, saur abi oge moal. Balik atuh balik. Oke, teh timbul kitunya. Mau tukang jual.